Punten bade nanya. Kajin, Oh, mangga Sa. ate kuliah apa gawe? Oh, abdi ayeuna masih kuliah nya Kuliah di mana tak? di ITB. Akan kuliahnya. Terus gara-gara Oh, corona, kumaha tak kuliahna? Lamun kuliah mah tetap jalannya ngan ayeuna mah kuliah diganti ku kuliah online paling. Kalau kuliah online teh non we tak? Paling kendala kuliah online kudu menyesuaikan deui nya. Soalnya kan biasanya kuliah onsite. Terus di gangguan jaringan soalnya kan online. Lamun ngirim tugas sok aya gangguan, lamun Google Meet sok aya gangguan. Terus amun tugas kelompok rada hese euy pembagianna soalnya ngan ngandalkeun via chat gitu. Ateh tos terang acan cara pencegahan corona teh. Paling sih sering-sering ngembaleungeun make sabun selama 20 detik. Terus mun keluar make masker. Physical distancing lah istilahna mah. Terus stay at home. Harapan ka hareup teh kumaha tak? Mudah-mudahan corona ieu teh cepat beres lah. Bisa beraktivitas seperti biasa deui. Perekonomian masyarakat bisa berjalan deui, bisa berjalan dengan baik. Tos segitu nya. Nuhun. Sami-sami ya. Geus